Aing tungguan di situ kurang. Ngapung ayeuna. Ayo. Tungguan sip. RW tinggal heula beungeut tah teh. Gaya euy. Wah, aduh. Ain ternyata RW dek mah. Nah, sia teh baju RW aya di mana? Ieu cerita aduy. Si RW kan teu mere gaji ka urang THR. Disita ku aing bajuna deui. Geus tingalikeun aing HP ku aing disita. HP-na mah digadekeun ku urang da butuh duit. Kan ieu ah, lesot euy. Dasar jam butut. Nggak sakon. Kieu duy euy. Cing. Rencana urang teh kan urang geus menang duit tina HP ieu. Digadekeun 1,5 juta. Tah, rencana urang duy. Urang eureuk ngadatangan si Neneng Jebret. Dan bogoheun ka urang. Aing geus make setelan kieu mah. Kerjaman setelan hasib aduy euy. Muhun euy. Bener sip. Alehkeun ka si RW teh. Komo ayeuna mah geus gaya kitu euy. Yah. Sip pokoknya mah didukung bae. Erek diantar mah. Ah, doi. Ayeuna kumaha aya pakaian urang kondusif teh amun urang apel ka we setelan kieu euy. Kumaha atuh euy? Kumaha doi? Hade. Waduh. Benar ya, Hade? Bener Hade. Siap. Urang ayeuna eudeuk ka imah si Neneng Jebret. Besok atuh. Teh sintu RW ayeuna mah aing. Urang mulikeun heula ieu nya. Besok doi, tulikeun heula heuh. Urang ini teh aya. Aduh. Pamola si Hansip. Aduh. Teu si Hansip. Teu si RW. Garor yang gua nana teh. Aing ya ganteng mah. Tapi geula. Wah, si Dadang ke. Momoheun di. Ah, geus ah. Beres geula ah. Aduh. Aing mah aing karep nyamperkeun si Dadang. Ah. Aduh, oi, saha eta? Kadupak wae. Ini tepo ah. Saha we? We, hampura we. Mantuleun we dek. Aduh, nah we dak aduh tanggung dulu we. 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 Nang tuh we, nang tuh. Aduh. Duh we. We, hampura we. Penyetelan air we. Hampuranya. Senoi. Jangan lo. Ya kerema tadi aing tikuti ternyata labu. Kemudian masa teh tadi kumana didopak. Hantam we beungeut kerem beungeut aing goreng patut, hantam di kieu-kieu. Lo atuh lempang teh. Hai we.
Biar teh urang teh panggih di ditu jeung si Hansipnya ya. Aneh urang ge. Nah baju RW teh dipake ku si Hansip. Dimimit di jam tangan. Nepi ka topi euy. Asli. Swear. Kemana enak duy? We, ngomong nama elek nepungan jadi neng jebret. Pan di desa lain hayang lin. Bisi kabur kabelaan ku si Hansip. Heus. Si Hansip lain si Cepi. Salah kayak ngomong. Masa urang marek balik. Susul kaditu. Bener si Hansip kain nyiksana. Anjing. Woi, Pak RW, kemana Pak RW? Pak RW, we. Tingali banget atuh, Dang. Apaan sih ini? Gimana sih? Lain Dang euy. Urang teh ayeuna teh apel kana neng jebret euy. Cigana cik maneh. Setelah urang kumaha geus kondusif can euy. Ada atuh. Mantang hanap can aya sepatu Dang euy. Dia oge cek si eluy Dang. Urang ge pantas euy kat neng jebret. Kumaha ye? Saha neng jebret deh. Macam apa? Neneng gitu awe anyar di kampung urang euy. Si RW hayangeun, tapi urang ge da sebagai hansip. Geus setelan kieu mah kaerekeun Dang euy. Kumaha sih ciri-ciri kumaha neng jebret deh. Wah, Dang mun maneh ningali eta neneng jebret, maneh bakal bungkuk euy. Epok channel nama bujurna mah teu jauh jeung si Eti. Gede. Tapi kade maneh bogoh Dang yo. Hargaan urang hansip. Heula urang moal ka bogoh-bogoh can apal barangna mah. Ayeuna urang kudu menyelidiki si neng jebret dulu tuh. Wah, kitu mah atuh saingan jeung aing Dang, aya kitu carana mah tuh. Lain nyaingan imah mbuhkeun. Oh. Bisi engke maneh cocok tah kayak urang bejakeun. Wah, bener maneh sahabat sejati urang. Dang, urang ayeuna teh ka imah neneng jebret deuh. Atuh ieu mah ngalah-ngalah sulong. Hayang mah hayang Dang euy. Tapi mah nya atuh rek apel ka awewe kudu mawa peuting bau atuh. Oke itunya. Cik doakeun salamet. Doakeun Dang ye. Sebelum urang panggil jeung si neneng jebret. Ulah atuh. Kieu carana mah aing kudu ngaluarkeun ilmu. Si Hansip geus ngalunyak ka aing. Ada kana bot neng jebret tina leungeun aing. RW euy. Dilayanan ku aing. Cip, mana yang geus kahina urang, geus make pakaian urang. Ayeuna ngadenge pisin deui maneh edek apel kasih nang jebret ngarebut ka bogoh aing. Ayeuna maneh jeung aing galungan. Oke, lamun kitu Pak RW, lamun eta kahayang Pak RW. Tapi di dieu RW tempatna teu kondusif. Neangan tempat anu lega jeung urang. Kumaha? Hayo Cip. Aing mah mundur. Ayo di mana? Neangan tempat anu lega. Waduh, lamun tadi tuh ngapung aya tangkap peuteung. Tangkal awi. Aing tungguan di ditu kurang. Ngapung ayeuna. Ayo. Tungguan Cip.